Kantu naon lan wa mawazinuhu etanya wa mawazinuha salasatun eta sanes Dap. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos nyarios Zaruk wa mawazinuha jeung ari pirang-pirang pertimbanganana bid'ah salah satun eta ayat 3 al awwalu ari nomor kahijina ayun doro eta yen diteliti ditingali fil amri dina hiji urusan al muhdasi anu dianyarkeun fa in syahida maka lamun nyaksian atawa katingali lahu kana itu amril muhdas naon mu'dhamus syariati prinsip-prinsipna syariat wa asluha jeung pokokna itu syariat falaisa maka henteu itu amru bibid'atin eta nu bid'ah wa ingkana jeung lamun bukti itu amrul muhdas mimma eta tina perkara ya ba anu nyaliwang itu ma zalika kana amril muhdas bikulli wajhin kalawan sakur-sakur arah fahuwa maka ari itu amrul muhdas batilun eta anu batil wa dhalalun jeung anu sasar wa ingkana jeung lamun buktos itu amrul muhdas mimma eta tina perkara tarojaat anu samar fihi dina itu amrul muhdas naon al adillatu pirang-pirang dalil tanawalat tangarawat hu kana itu man naon asyubhatu perkara anu akur wastawat jeung anu papak fihi dina itu ma naon alwujuhu pirang-pirang pertimbangan wa tubirat nu direken naon wujuhuha pirang-pirang
pertimbangannya itu emak gitu we. Fama maka ari perkara tarojaha anu jadi unggul itu emak mindalika tina itu wujuh kela wujuhul amri itunya ruji'at tah dibalikeun itu wujuh ilaihi kana itu emak. Berkaitan sareng masalah bid'ah karena kamari kan dibahas di luhurna wal bid'atu kama qala syekh asy-syaikhu Zaruqu fi uddatil murid. Nah ti dieu bade didugikeun Syekh Jaruk anjeunna nyarios sebagai pertimbangan dina masalah bid'ah teh aya 3 hal. Artina nah ieu teh kudu dilakukeun atau perlu menang dilakukeun atawa henteu, maka butuh aya pertimbangan. Butuh aya atawa butuh menganalisa, dianalisis, diteliti nah bertolak belakang jeung sara atawa henteu. Mana nomor kahijina al awwalu ayyundoro fil amril muhdas. Nomor kahijina nyaeta supaya diteliti ditelaah perkara anu anyar batawa hiji pagawean anu dianyarkeun. Lamun teu ternyata dina eta perkara nu dipigawe ku urang atawa nu rek dipigawe ku urang teh aya prinsip-prinsip syariat agama jeung aya landasan asalna, maka falaisa bibid'atin eta lain perkara anu bid'ah. Nya siga kieu we atuh. Siga kieu mun tahlilan. Nah ieu tahlilan teh bertolak belakang jeung syariat atawa henteu. Maka jang nentukeun bid'ah jeung teu bid'ahna teh butuh diteliti. Pedah meureun disebut bentuk ritualna anu anyar atau bentuk ritualna anu dianyarkeun. Pedah keur zaman Rasul henteu aya bentuk kegiatan nu siga di urang ayeuna. Ai tahlilanna mah da aya. Bacaanna sami sareng Rasul ngan pedah cara pelaksanaanana gitu kan, cara pelaksanaanana dianggap anyar gitu. Nah ieu bertolak belakang teu. Lamun teh tidak bertolak belakang sesuai jeung aturan-aturan syara falaisa bibid'atin, maka eta teh teu kaasup naon bid'ah. Wa in kana mimma ya'badalika bikulli wajhin fahuwa batilun wa dhalalun. Atuh lamun teh mah aspekna atawa hal anu dianyarkeunna amrul muhdas nu tadi tidak sesuai jeung naon jeung aturan syara, menyalahi aturan syara, ngadon ngamusyrikeun dan lain sebagainya. Nah, maka fahuwa batilun wa dhalalun, eta mah perbuatan anu batil jeung nu sasar. Enggal jang perdi atuh aduh udah keneh. Maka eta mah perbuatan anu naon? Anu sasar. Atuh lamun tidak bertolak belakang mah teu naon-naon. Nah loba nu jadi masalah teh orang nu teu apal, nu can pernah ningali, nu teu pernah ngalakukeun tapi berani menganggap bahwa itu perbuatan yang sesat. Siga kieu atuh. Contoh, ajai teh teresep kana tahlilan. Tuluy sahidan resep kana tahlilan. Begitu begitu sahidan ngalakukeun kana tahlilan, ajai teu apal nalika keur waktu ngalaksanakeun tahlilan naon nu dibacakeun ku sahidan? Naon aosanana, tuluy kumaha tujuanana, da tujuanna gerek ngadoakeun dan lain sebagainya. Ngan pedah wah ieu mah teu akur jeung urang bid'ah, ieu mah eueuh ti Rasulna oge. Nah, maka teu bisa asal-asalan nuding bid'ah. Teu bisa. Cek tadi oge selama prinsip-prinsip
selama tidak bertolak belakang jeung prinsip-prinsip naon syariat atau jeung landasan utama. Kan ngadoakeun jalma dititah ku Allah. Terus teh ngadoa dipiwarang ku saha? Kalau babacaan eling dikir dipiwarang ku saha? Ku Allah. Ditanya, "Jai kunaon maneh pang ngabidahkeun?" Oh, da cenah eueuh ti zaman Rasulna. Ari kitu ente apa keur zaman Rasul? Henteu, tuh geuningan. Tuluy ente apal ku manu dibacana teu apal. Anjeun apa naon diawasna teu terang. Yuk ente di saat milu ente mah teu kudu bacaan dengekeun we keur waktu babacaanana melanggar aturan syara atawa henteu. Aduh pilot keberangan di wae. Sakitu pilot eta teh. Ternyata cek aja teh teu apal abi mah sok atuh ayeuna ngajaran ajai milu. Milu we. Ternyata begitu milu maka tingali oh geuningan eueuh nu salah. Belah mana salahna. Jadi wani-wani ngabidahkeun tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa argumentasi, tanpa apal substansina siga kumaha. Ngan saukur eceuk jeung meureun jeung cenah. Nah, kecuali lamun tidak sesuai jeung aturan sara atau bertolak belakang jeung naon? Jeung sara fahuwa batilun, maka eta perkara nu batil anu memang sasar. Contoh datang ke kuburan lain rek ziarah lain rek ngadoakeun ngadon menta ka mayit eta mah geus jelas musyrik teu meunang eta mah wa in kana mimma taraja'at fihil adillatu wa tanawalat asyubhatu wastawat fihi alwujuh tubirat wujuhuhu jeung lamun teh mah amrul muhdas atau perkara dianggap baru terjadi atawa naon samar tina dalilna itu benar atawa henteu nya gitu. Samar ragu maka butuh diteliti secara seksama, butuh ku urang ditelaah secara utuh bener-bener ku dikaji. Naon sababna? Tuluy tina hasil kajian eta supaya urang bisa nentukeun nah aya unsur anu salah atau unsur anu henteu, mana nu dominana, mana kebenaranana. Itu bisa secara mutlak orang salah bener. Kumaha lamun teh mah antara samar antara salah nu bener, tingali nu dominasina nu mana gitu. Sekalipun kesalahan tetap salah, kebenaran pun tetap benar. Wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun, al haqqu haqqun wal batilu haqqun batilun. Jadi pertimbangannya, cara pertimbangan tadi naon? Diteliti, ditelaah, dikaji. Nah bertolak belakang atau henteu. Nya lamun teu bertolak belakang lanjutkeun. Seperti nu dipake di urang. Jadi urang nempikeun ka ayeuna berjalan lancar karena memang dianggap tidak menyalahi aturan. Jadi dina poin nu ieu teh menentukan bid'ah dan tidaknya itu harus dikaji. Kan tadi mawazina teh aya sabaraha? Mawazina teh aya sabaraha? Aya 3 cara mengkajina teh aya 3. Hiji al awalu ayyu dzara fil amril muhdas, hiji ta eta. 2 al mizanusani ari anu pertimbangan kadua, ari pertimbangan kadua. I'tibaru qawaidil a'immati eta ngareken kana pirang-pirang kaidah pirang-pirang ulama imam wasalapil ummati jeung ulama kapungkur al-amilina numi damel sadayana bitoriki sunnati kana jalan sunnah. Fama maka ari perkara kholafa anu nyulayaan itu maha kana qawaid bikulli wajhin kalawan saban-saban jalan fala ibrota maka teu aya
rekenan eta tetep bihi kana itu ma. Wa majeng ari perkara wafaqo anu ngakuran itu ma usulahum kana pirang-pirang dasarna itu qawa idil a'immah wasalafil ummah fahuwa maka ari itu ma hakun eta anu hak hakun eta bener. Wa ini ikhtalafu jeung lamun narima beda-beda itu qawaidil a'immati wasalafil ummat fihi dina ma naon ma teh maksudna amrul muhdas. Jadi ma teh perkara dianyarkeun teh far'an dina cabangna wa aslan sareng dina pokokna. Fakulun maka ari sakur-sakur ai saban-saban sahijia tebau eta nuturkeun itu kulun aslahu kana asalna itu kulun wa dalilahu jeung kana dalilna itu kulun wa qad waqa'a sareng nyata tumiba min qawaidihim tina pirang-pirang qawaidna itu a'immati wa salafil ummah para ulama yang ulama salaf naon lapan innama amila bihi as-salafu wa tabi'ahum al-khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Innama sa'nyana perkara amila anu midamel bihi kana itu emak saha as-salafu ulama salaf wa tabi'a sareng nuturkeun hum ka itu salaf saha al-khalafu ulama khalaf layasihu maka teu sah naon ayakuna yen bukti itu man bid'atan eta bid'ah wala jeung teu bukti itu ma madmuman eta nu dicacad. Ayeuna bagian pertimbangan anu kadua. Mana pertimbangan nu kadua? Pertimbangan nomor kadua mah supaya menentukan bid'ah dan tidaknya itu nyaeta mempertimbangkan karena kaidah-kaidahna para ulama-ulama kapungkur ti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ditingali we pada melan ahlus para ulama ahlus sunnah wal jamaah kapungkur. Lamun teh mah gitu tah. Ya. Lamun teh mah eta perkara nu anyar teh bertentangan atawa teu akur jeung para ulama kapungkur anu midamelna atau para ulama oge teu terangeun para ulama salaf oge bahkan teu aya coretanana teu aya seratanana nu nyarioskeun kana eta amrul muhdas maka jelas hal eta teh ditolak nya. Hal eta dinaon cenah ditolak. Atuh sabalikna lamun teh mah ternyata tina amrul muhdas teh akur jeung pada melanana para ulama-ulama kapungkur maka eta amrul muhdas bisa ditarima. Tuluy nya kitu di wa ini talapu mentak tadi wa ma wa paqo usulahum fahuwa hakun lamun ngakuran mah ngakuran kana fatwana para ulama salaf anu tos diparayun ti golongan ulama bitoriki sunnati ahlus sunnah wal jamaah maka fahuwa hakun hak nyata bener
teu salah ngan lamun teh mah bertolak belakang fama kholafaha bikuli wajin pala ibrota eta dianggap ditolak pala ibrota teh teu direken teu ditarima ngan lamun teh mah wa mawafaqo usulahum pawahakun lamun teh mah sesuai sareng ulama Ahlussunnah wal Jamaah nu kapungkur ku para ulama ku para kiai ku para tokoh dilaksanakeun maka eta mah hak nyata. Ayeuna nu katiruna deui wae kumaha lamun teh mah naon ngaranna teh terjadi perselisihan beda pendapat terjadi perselisihan mana anu usul mana anu naon anu puru mana anu naon usul amila pihi far'an wa aslan fakulun yatbau asluhu wa daliluhu maka dikembalikan kana dalil usul kade kana dalil pokok dikembalikan kana dalil pokok sakumaha aya kaidah anu disampaikan min qawaidihim tina qaidahna para ulama inna ma amila bihi as-salafu wa tabi'ahum al-khalafu la yasihu ayyakuna bid'atan wala madmuman. Ieu kaidahna. Saenyana hiji amalan atawa hiji perkara nu dipigawe nu tos dipraktekkeun inna ma amila bihi as-salafu nu tos dipraktekkeun dipidamel ku ulama-ulama naon salaf bahkan watabi'ahum al-khalafu tuluy diteruskeun ku ulama khalaf ku ulama-ulama nu arayeuna nya ku ulama kapungkur dipidamel tuluy ku ulama ayeuna oge dinaon dipidamel maka lamun teh mah kajanteuna sapertos kitu la yasihu ayyakuna bid'atan teu sah dianggap bid'ah wala madmuman jeung teu sah direken cacat atawa tercela. Ngana nomor kadua eta. Lamun terjadi perbedaan pendapat. Ya kumaha tingali we dipidamel teh ku para ulama. Ku para ulama kapungkur dipidamel teh upami dipidamel ku para ulama kapungkur ti ulama Ahlussunnah wal Jamaah tuluy nu ayeuna oge sami nuturkeun wa tabi'ahum maka la yasihu ayyakuna bid'atan wala madbu'an teu sah eta padamelan direken bid'ah artina sok laksanakeun wa ma tarakuhu bikulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan atu wala wa majeng ari perkara taroku ninggalkeun itu ulama salaf hu kana emma bikuli wajhin kalawan setiap jalan wadihin anu jelas la yasihu eta teu sah naon ayyakuna yen bukti itu mah sunnatan eta direken sunnat wala mahmudan jeung teu sah dipuji atuh nya kitu deui lamun setiap perkara nu anyar nu ditinggalkeun alias teu dipidamel ku para ulama salaf atawa ulama salaf midamelna telas para ulama salaf ge ninggalkeunna nya kitu deui dugikeun ka kiwari teu dipidamelna maka eta mah teu bisa disebut sunnah jeung teu bisa disebut terpuji. Jadi lamun dipidamel sok teraskeun, lamun masih dipidamel ku para ulama kapungkur tinggalkeun. Tuh eta. Lajeng. Kemana sanu tanya deui teh? Khotimah mana? Jahra mana? Ngaji teh kumaha tuh. Terus nglebarkeun ngora keneh. Wa majeng ari perkara
asbatu nu netepkeun itu ulama salaf aslahu kana pokona asalna itu emak walam yurid jeung teu kawarid anhum ti ulama salaf naon pak luhu migawena itu emak faqala maka nyarios saha Malikun Imam Malik ari itu emak bid'atun eta bid'ah gitu logatna lamun teh mah setiap perkara anu hukumna tos ditetepkeun ku para ulama kapungkur ulama salaf tapi teu pernah dipidamel maka saur Imam Malik eta mah padabelan anu bid'ah naon sababna li annahum karna saenyana ulama salaf lam yatroku eta teu ninggalkeun ulama salaf hukana emak illa li amrin kajaba karena aya urusan indahum anu eta tapi ulama salaf bihidina itu emak aya dua pendapat ya terus sila wa qala sareng ngadawuh Syafi'i Imam Syafi'i laisa henteu ari itu emak bibid'atin eta bid'ah wa ilam ya'mal jeung sanajan teu midamel bihi kana itu emak saha as-salafu ulama salaf li anna tarkahum karena sanyana ninggalkeun ulama salaf lil amali kana ngamalkeun bihi kana itu mah qad yakunu eta nyata bukti tarkuhu wa ma tarkuhu eta li udrin eta karena aya udur koma nutu matab itu udur bihim ti itu ulama salaf fil waktu dina hiji waktu au lima atawa karena aya perkara huwa anu ari itu ma non ma di dieu teh amrul muhdas atawa amalan afdalu eta leuwih utama itu ma minhu tinimbang ma taro ya kieu saur tadi disangemkeun kieu ya disangemkeun kieu di mana aya hiji amalan anu hukumna geus ditetepkeun ku ulama salaf nya ditetepkeun ku ulama salaf ditetepkeun meunangna contoh ditetepkeun ku ulama salaf meunangna tapi ternyata ku ulama salaf oge teu dipidamel ongko para ulama salaf teh netepkeun kana memperbolehkan untuk melakukan satu amalan dina netepkeun hukumna tapi ternyata teu dipidamel ku aranjeunna oge maka aya dua pendapat cek Imam Malik saur Imam Malik dianggap eta teh berarti nandakeun bid'ah saur Imam Malik mah naon cenah bid'ah naon alasanana Imam Malik tangtos teu pati-pati anjeunna ngabid'ahkeun lantaran saur anjeunna li annahum lam yatrokuhu illa li amrin indahum pi teu pati-pati ulama salaf ninggalkeun kana eta padamelan nutos ditetepkeun kecuali berarti aya kesalahan atawa aya perkara nu sejen atawa aya ilat anu sejen nu matak ngahambat atawa nu nyegah kana teu migawena contoh siga kieu ya siga kieu cek bapak teh kieu cek bapak ya sok arudud bek we udud mah teu naon ieu meunang ari bapana teu udud kartawas maka trojol we tah hiji Mang Ulis ngobrol cek Mang Ulis teu meunang udud sabab teu sanajan bapak geus ngameunangkeun atawa ngahempekeun ka aranjeun udud tapi bapak nyalirna ge teu udud teu pati bapak teu udud berarti bapak teh naon aya perkara nu matak ngahalangan kana teu meunangna udud sanajan bapak geus ngobrolkeun bahwa kunaon bapak teu diobrolkeun deui bahwa karena mungkin ku teu ududna bapak eta jadi jawaban jang aranjeun cek Mang Uji cek Mang Ulis ieu mah diumpamakeun diilustrasikeun meh gampang ngartosna trojol we Mang Uji cek Mang Uji teh kieu oh lain berarti teu dipidamel
ku bapa atau lain berarti bapa ngobrolkeun sok arudud anjeun tuluy bapa sorangan teu udud, lain berarti bapa ngalarang atau ngabid'akeun bahwa karena mungkin bapana teu udud teh nuju teu damang. Da lamun bapa nuju damang manaon? Udud umpamana. Atawa karena mungkin bapak teu midamelna teh aya nu leuwih hade daripada udud. Naon misalna? Oh bapak mah da lain embung udud, lain berarti bapak teu udud ngaharamkeun kana udud umpamana teh. Tapi karena bapak aya padamelan anu leuwih utama daripada rokok, daripada udud. Akhirnya bapak midamel eta. Kartos teu? Nah, saur Imam Malik teh sanajan geus ditetepkeun ku para ulama salaf ngameunangkeunana, tapi ternyata selama ulama salaf teu midamel dianggap naon? Bid'ah, karena teu pati-pati ditinggalkeun kecuali aya udzur aya alasan nu sejen. Dua, saur Imam Syafi'i wa laisa bibid'atin, teu kaasup bid'ah sanajan para ulama salaf teu midamelna. Naon sababna? Karena aya kemungkinan kuninggalkeun kana padamelanana eta li udrin koma bihim fil waqti, mungkin karena aya udur atawa anjeunna nuju kirang sehat. Au lima huwa afdalun, atawa karena aya amalan anu sejen nu leuwih unggul daripada amalan anu diamalkeun ku para ulama salaf umpamana, nu ditetepkeun ku para ulama salaf. Kartosnya kebayangnya nih gampil gitunya. Wal ahkamu jeung ari pirang-pirang hukum makhudatun eta nu dicandak minasyari'i ti Kangjeng Nabi wa qad asbata jeung nyata parantos netepkeun itu syari' hu kana itu tetep ningal tina dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskeun ku para ulama ku para hukama. Ayeuna lajeng waqtalapu jeung ikhtilaf itu salafil ummah atau qawaidil a'immah aidon deui pi madina perkala lam yurid kira kedapnya anu henteu kawarid teu dugi lahu kana itu ma minas sunnati tina sunnah. Naon mu'aridun, perkara anu berlawanan. Wala subhatun jeung teu nu subhat. Faqala maka ngadauh saha Malikun Imam Malik bid'atun ari itu ma ikhtalafa eta bid'ah. Waqala sareng nyarios saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i laisa eta henteu ari itu ma bibid'ah, laisa henteu ari itu ma bibid'atin eta bid'ah. Nah nya kitu deui para ulama oge beda pendapat tina masalah amal-amalan nu teu aya dalil sunnahna. Nya tentang amalan-amalan nu teu aya dalil sunnahna wala subhah. Tapi henteu aya tasabuh kanu sejen. Maka Imam Malik mah anjeunna nyangemkeun netepkeun bahwa eta pada melanteh bid'ah. Tapi Imam Syafi'i mah nyangemkeun laisa bibid'atin teu bid'ah. Atuh kumaha? Wastanada jeung nyupri sandaran. Itu Imam Syafi'i al hadisa kana hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afwun
ma ari perkara tarok tu nu ninggalkeun kuring hu kana itu ma lakum pikeun maraneh kabeh fahuwa maka ari itu ma apun eta nu dihampura. Jadi saur tadi Imam Syafi'i mah teu nyangemkeun naon bid'ah lantaran anjeunna teu pati-pati nyangemkeun sanes bid'ah teh gaduh sandaran hukumna. Di antawisna nyabata bersandar kana hadis matarok tuhulakum fahuwa afun naon anu kukuring ditinggalkeun ka aranjeun tanpa penjelasan maka perkara eta teh kaasup kana perkara nu dihampura. Qala parantos nyarios Syekh Zaru wa ala hada jeung eta netepan kana ieu pendapat mana Mizanus Sani nya kan aya 3 pendapat lin pendapat anu kadua Mizanus Sani ikhtalafuhum ari ikhtilafna para ulama fi darbil idarati eta dina ngadamel tempatna dikir wa dzikri jeung dikir bil jahri kalawan tarik wal jam'i jeung kempel wa du'ai jeung ngadua idwaroda karena datang fil hadisi dina hadis naon at-targibu pangreresep fihi dina darbil idaroh udag teu walam yarid jeung teu datang tadi teh lam yarid nu teu ya lam yarid jeung teu datang anis salafi ti ulama salaf naon piluhu midamelna itu darbil idaroh summa kulun tuli summa kulu qailin tuli ari sakur-sakur anu nyarios layakunu eta teu bukti itu kulun mubtadi'an eta nu dianggap bid'ah ingdal qaili mungguh anu nyangem bi muqabilihi kalawan perbandinganana itu qail maqabilihi kalawan perbandingan itu qail li hukmihi pikeun hukumna itu ma bima kalawan perkara ada anu parantos ngadatangkeun itu ma ilaihi kana itu maqabil qail ijtihadahu kana ijtihadna itu qail alladzi anu la yajuju nu teu meunang naon tadihi ngaliwatna itu ma wala yasihu jeung teu salahu ka itu qail naon al qaulu nyangem bibutlani muko tadi teh bimuko balihi bibut lani muko balihi ngabatalkeun anu ngalawanan itu qail liqiyami sub hatihi karena aya subhatna itu ma atau kasamarna itu ma peun ini orang jelaskan ya ajengna Syekh Zaruk anjeuna nyarios sesuai sareng prinsip para ulama beda pendapat wa ala hada ikhtilafuhum jeung netepan kana Mizanus Sani para ulama berbeda pendapat misalna ya contohna ya misalna nyaeta beda pendapat dina masalah nyieun
tempat zikir. Hiji atawa mempermasalahkeun tina masalah zikir anu ditarikeun. Mun cenah eta teh ngadoa maneh kudu tarik-tarik teuing. Da Allah mah henteu torek. Atuh tinggal dibalikeun, da masing tarik oge Allah mah moal katorekan kitu. Gitu. Jadi balik-balikeun ku urang teh ulah heleh geleng lamun diomongan teh ulah cicing kieu bising ke aya balad maneh naonan maneh teh tahlil atau maneh ngadon talkin mayit mah geus maot mayit mah teriweuheun dan lain sebagainya umpamana mayit mah teu teriweuheun moal matak ngadenge lain gitu ngadenge kan omongan mayit gitu itu we kumaha teh balik-balikeun gampang gitu sebetulna dan orang geus kapiheulaan sieun jeung soak akhirna teh cicing ulah kitu jawab ku urang ulah dibiarkan nyai urang teu ngaganggu kamaranehanana sakieu kieu rek maneh rek muludan rek teu muludan pek wae ngan ulah sok nyalahkeun kana sok muludan dan muludan ge bogaeun alasan bogaeun dalil maneh rek tahlilan rek teu tahlilan teu jadi masalah jang urang mah ngan ulah nyalahkeun ka jaman nu sok naon tahlilan da urang ge boga dalil ka dieu teh nah cenah abi mah datos di mana di urang mun ngantunkeun teh di abi mah tara ditalkinan mangga teu sawios-wios kayakinan anjeun kitu ngan ulah nyalahkeun kanu osok talkinan sabab aya boga dalilna gitu nya Imam Malik sareng Imam Syafi'i ge beda pendapat tin tadi eta jadi masalah nu jadi masalah mana nyalahkeun eta teh nyalahkeun jeung ngagogoreng gitu eta nu jadi masalah nama dak nepi ka kiwari teh eta nah mumpamana dina masalah ngadoa naon sababna cek tadi dibahaskeun aya perbedaan pendapat para ulama umpamana hiji dina masalah nyieun majlis dzikir atawa dzikir ku sora anu tarik atawa kumpul ngariung doa bersama atawa anu sanes karena aya hadis anu menganjurkan tapi teu dipraktekeun ku ulama salaf hadisna aya ngan teu dipraktekeun ku saha ku ulama salaf teras jalma-jalma teh midamel kana eta padamelan tapi teu pernah dipidamel ku saha ku ulama salaf umpamana maka hal eta teu bisa dianggap bid'ah teu bisa dianggap naon bid'ah naon sababna sabab eta hasil tina ijtihad hasil tina ladang ijtihad setiap orang tidak bisa mengatakan batil la yasihu lahu ala qalbi butlani muqabilihi bibutlani muqabilihi setiap naon teh orang tidak bisa mengatakan batil bagi orang yang tidak mengikuti praktik-praktiknya jalma teu bisa nganggap sesat pedah teu beuki tahlilan ka jalma nu sok tahlilan jalma nu tara tahlilan teu bisa nganggap sesat ka jalma anu sok tahlilan jalma nu teu beuki talkin teu bisa nganggap sesat ka jalma nu sok talkinan jalma nu teresep muludan teu bisa nganggap sesat ka jalma nu sok muludan la yasihu lahu al qaulu bi butlani muqabilihi liqiyami subhatihi teu bisa naon sababna sebab lamun henteu maka sakabeh umat bakal silih ngabid ahkeun hiji jadi tungtuna mah urang nyalahkeun ka manehanana manehanana nyalahkeun ka urang tuluy siling salahkeun pasea oe nu terjadi pasea nu terjadi dak walau kila bidzalika la ada ngajurung ila tabdiil ummati kulliha tuh walau kila jeung lamun dicaritakeun bidzalika kana itu kaol la ada tah ngadorong tah milaraan tah ngajurung itu kil ila tabdiil ummati kana ngaran atau ngabid'ah kana hiji umat kulihat tegasna sakabehna itu umat tuluy jadi silih
ngabid'ahkeun saling nyalahkeun. Sementara waqad uripa jeung nyata tos dikanyahokeun naon anna hukmallah sanyana hukum Allah taala fi mujtahidil furu'i di jalma anu ngaijtihadan pirang-pirang furu'iyah ma eta perkara ada anu ngalianan mujtahid ilaihi kana itu ma ada nu ngalianan itu mujtahid ilaihi kana itu ma naon ijtihaduhu ijtihadna itu mujtahid sawaun eta sarua wae kulna ari nyarios urang sadayana al musibu kana lapad musibu wahidun au muta'addidun al musibu ari jalma nu muneran wahidun eta nu sahiji au muta'addidun atawa nu bing bilangan wa qad qala jeung nyata parantos nyarios saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolliyanna jeung ulah salat sanyana sahadun salah saurang ti maneh kabeh sahadun di jalma al asro kana salat asar illa fi bani quraidota kajaba di tempat Quraidah atau di bani Quraidah fa adroka teras mendakan hum ka para sahabat naon al asru atawa nonton datang waktu adroka teh tuluy datang waktu sholat asar gitu naon al asru waktu asar fitoriki di jalan pakola teras nyarios sabadum sapalina para sahabat umirna diparentah abdi sadayana bil ajlati kalawan gagancangan sholat wasalu jeung salat para sahabat fitoriki di jalan waqala sareng nyarios saha akharuna kaum anu sejen umirna diparentah abdi sadayana bis salat ikana salat hunaka di ditu teh di mana tuh di Bani Quraidah pa akharu tuluy ngahirkeun sahabat walam ya'ba jeung teu nyaca Kangjeng Nabi Muhammad wahidan kanu sahiji minhum ti sahabat padahal tuluy nuduhkeun naon zalika nu kabeh ala sihatil amali kana sahna beramal bima kana perkara fuhima nu dipaham itu mamina syari'iti Kangjeng Nabi idalam yakun di mana-mana terbukti itu amar perintah an hawa tina hawa nafsu an hawa tina hawa nafsu beun nah kieu geus di waqad non tadi teh uripa geus dikanyahokeun ku urang sadayana atau urang geus pada paham bahwa hukum Allah anu dihasilkeun tina ijtihad furu'iyah nyaeta sami dina pada benerna sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna parantos nyangem naon saur anjeunna la yusolliyanna ahadul asra illa fi bani Quraidota saur Kangjeng Nabi ulah aya anu salat saurang oge ulah aya nu ngalaksanakeun salat asar saurang oge kajaba di Bani Quraidah saur Kangjeng Nabi tuluy geus kitu pa adrokahumul asru fitori geus teu kungsila teh
datang waktu asar tah para sahabat teh nalika para sahabat keur aya di perjalanan maka sebagian para sahabat aya nu nyarios kitu Rasul marentah ka urang sadayana supaya gewat-gewat ngalaksanakeun salat di jalan jeung sebagian deui aya nu nyarios Rasul geus marentah ka urang sadayana supaya ngalaksanakeun salat di Bani Quraidah. Kan bingungnya di sisi lain cek Rasul teh sok di mana datang waktu salat anjeun salat tidinya, di sisi lain Rasul nyarios teu meunang salat asar kajaba di Bani Quraidah. Nah kan ieu teh kurang-kurangna mah jadi bakal jadi bahan persoalan, potensi perpecahan. Terus kumaha nu akhirna para sahabat teh ngahirkeun kan cek para sahabat teh datang waktu asar ieu urang salat we ayeuna trojol nu jadi kapan teu meunang cek Rasul oge la yusoliana ahadul asro illa fi bani mana Quraidah. Nu akhirna kulantaran aya nu nyarios kitu sahabat fa akhoru ngahirkeun sahabat teh kana naon tah kana naon kana salat ngahirkeun ta para sahabat teh kana naon kana salat jeung nalika para sahabat ngahirkeun kana salat ternyata Rasul teu nyarekan henteu nyalahkeun ka saurang oge ti antara aranjeun kabeh. Naon maksudna? Fadalla. Nah ti dieu hadis ieu nuduhkeun bahwa sahna ibadah tina dasar tingkat pemahamana masing-masing selama teu aya dorongan hawa nafsu. Rek salat di jalan pek maksud salat di jalan teh berarti salatna di tengah jalan kan kieu we kayak sholatnya orang barang di mana di Bani Quraidah kan gitu kan datang waktu sholat kan di sisi lain kia ongkoh orang teh dianjurkan kudu sholat awal waktu tapi Rasul nyalira nyangemkeun la yusoliana ahadul asro ila fi Bani Quraidah nalika para sahabat keur aya di perjalanan nya di jalan tuluy datang sholat naon asar ongkoh dipiwara ngalaksanakeun sholat awal waktu tapi Rasul nyangemkeun teu meunang anu sholat asar kajaba engke di mana di Bani kan bingung tah di sisi lain kudu sholat awal waktu di sisi lain di Bani Quraidah nu akhirna ngahirkeun begitu para sahabat ngahirkeun kana sholat asar kadangueun ku Rasul bagaimana reaksi Rasul teu nyarekan Rasul teu nyaramna nu penting jalma ngalaksanakeun naon sholatna artina dina ieu teh isyaratkeun padalla dalika ala sihatil amal bima fuhima minas syari orang atau jalma sah ibadah atas dasar tingkat pemahamanna masing-masing mun ceuk kasarna mah rek harita salatna pek karena nguping sa Rasul di mana datang waktu salat laksanakeun salat nu kadua rek diakhirkeun karena ceuk Rasul engke salatna di Bani Quraidah oge pek teu naon-naon. Berarti kan tergantung pemahaman orang. Orang ayeuna tahlil, talqin, kunut, muludan, 4 bulanan, 7 bulanan sah karena pemahaman orang nu dipahami tina fatwa-fatwa para ulama salaf nya kitu berdasarkan tina hadis Rasul jeung Quran itu tidak menyalahi aturan. Maka sampai hari ini kita pun mengamalkannya. Jadi nepikeun kaina Quran dipigawe. Hartosnya teu bertolak belakang wal al mizanus salis cekap sakitu heula duaan jami'an